ah ampun mah teuing lah ditinggali karunya we itu ningali budak ningali ayeuna teh kitu we kadang-kadang ngamuk teh teh ngopi-ngopi itu gara-gara Mang Hasan jeung kamari teh sanesnya teh nya eta ieu Mang Hasan banyak kitu teh ya tadi nama budak kali lah nya kitulah rek kawin uing teu tulus rek kepangantenan teu jadi pan geus puguh waktuna geus tangtu kunaon kolotna beut ngabedokeun mangkan konangan ge geus nyebar sedengkeun waktuna saminggu deui kuring era ku kolot jeung babaturan tatangga hampir kabeh ngaromongkeun bawaeun geus numpuk mangga bulan kuring gugunuk pakean parapot jeung sajabana kuring nalangsa teu jadi dibawa wajib balulukan bubuahan ge kabeh baruruk opak raginan dapros jadi remuk gara-gara uing di imah ngamuk hiburan 7 poe 7 peting mangkaning ngonang ajengan nu sohor calung dangdut wayang jeung kuda lumping anu aya sirah uing jadi pusing aduh kumaha ieu nasib sabar we mah jeung bae beureun mata kitu ge lain jodoh beureun bawaeun geus numpuk mangga bulan kuring gugunuk pakean parapot jeung sajabana kuring nalangsa teu jadi dibawa wajib